Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemiar YouTube direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-27. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru tong ilap etang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng diantos ku Mang Guru like, komen, sareng subscribe. Sakali deui diantos like, komen, sareng subscribe nanya mohon. Sateu acan Mang Guru neraskeun deui ieu hanca carita dina seri anu ka-27 ieu. Mang Guru bade kintun-kintun heula ka para pemirsa anu setia sok masihan komentar mohonnya. Panginten Mang Guru nyandakna dina pairan atanapi komentar seri anu ka-20 genep. Kintun-kintuna anu kahiji kanggo Kang Heri Supriyadi pangarang dongeng di Cianjur. Mudah-mudahan sing neras sehat Kang Heri supados teras ngarang dongengna. Teras kanggo Kang Din Saripudin di Patok Besi Subang. Pemirsa anu nyaah ka Mang Guru mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Kang Din Saripudin anu ayeuna nuju damel di Jakarta. Teras kanggo Kang Laksono Hendro, alhamdulillah manco teras Mang hanupis dongengna. Salam baktos we kangge Mang Guru mugi aya dina kawilujengan sehat lahir batin salamina amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hatur nuhun Kang Laksono Hendro. Teras kanggo Mamah Wiwin di Subang Taiwan. Teras kanggo Kang Dika RSBR di Bogor saurna teh. Teras kanggo Kang Ryuji Mei di Padepokan Jagabaya. Teras kanggo Kang Jurodin Cecep di Kebantenan Jakarta Utara. Teras kanggo Kang Dede Rustandi di Garut. Teras kanggo Teh Rita Damayanti di Cilengkrang Bandung. Teras kanggo Mamah Andri Maulana Karawang di Dubai. Teras kanggo Mamah El Hatman hiji opat tilu di Cianjur Mekah. Teras kanggo Gede Repan YouTube. Teras kanggo Kang Nanda Suganda di Bandung. Teras kanggo Teh Iis Yuliani anu linggihna di Cianjur ayeuna damel di Riyadh. Teras kanggo Mamah Nur Hayati di Bandung. Teras kanggo Kang Aep Karsim di Cimenyan. Teras kanggo Kang Dedi Supriyadi duka di mananya. Teras kanggo Daddara. Teras kanggo Kang Erik Sunandar. Teras kanggo Mamah Mutiawan di Sukabumi. Teras kanggo Teh Enji mohon Teh Enji di Pandeglang Banten wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Teh Enji. Teras kanggo Kang Man di Basisir Kidul Cianjur. Teras kanggo Neng Dokcan Neng Yulinda Belia Bumil di Tasikmalaya. Teras kanggo Teteh Cantik Neng Linda Imut di Bandung. Teras kanggo Nenek Ani di Subang. Teras kanggo si Raja Ngopdud Kang Setia Budi di Tasik. Teras kanggo Kang Asam Samsudin. Teras kanggo Kang Nanang Soto. Teras kanggo Kang Ujang Lilih. Teras kanggo Kang Prabu Arjuna. Teras kanggo Kang Muhammad Dadang. Teras kanggo Kang Muhammad Riyad. Teras kanggo Kang Aji Maulana. Teras kanggo Teh Anita Parel. Teras kanggo 28 Salsabila Nia Ramadhani. Teras kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna di Cicadas Bandung. Teras kanggo Kang Rikmar Firmansyah di Kaltim. Teras kanggo Mamah Pina di Dubai. Teras panginten anu terakhir kanggo Pak Agus Somantri anu linggihna di Garut. Mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun ka sadayana. Ka para pemirsa boh bilih hoyong dikintun-kintun ku Mang Guru mohon mangga kantun nyerat nami sareng
Alamat linggihna di mana mohon kantun diaoskeun ke kumang guru gampilnya supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami ngebandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiaratup dongeng Mang Guru, riungan di imahna Lurah Asep lumangsung lumayan lilana bubar-bubar sote pedah we geus kadenge sora anu nakol bedug ti unggal tajug minangka ciciren yen geus manjing waktuna magrib. Anak-anak nabah samiri anu satadina mah rek langsung mawa bapana ka lembur mayakpak kapaksa kudu mareuting heula da dihulag ku Lurah Asep sabab geus pasti kapetingan di jalan. Lurah Asep jeung dua anak nabah samiri sarolat di masjid. Neng Yasmin jeung indung namah siga sasari sarolat di kamarna sewang-sewangan. Bah samiri ngagoler di patengahan dibaturan ku anakna anu awewe anu diuk palebah tunjangeunana teu salat tayoh nama keur aya halangan. Nyai, abah oge hayang salat, cek bah samiri neuteup ka anakna. Alhamdulillah atuh abah, nanging engke we upami parantos jagjag. Da ayeuna mah pananganana oge jiih keneh teu kenging kacayan. Antara bungah jeung nalangsa katempona teh anak nabah samiri mah mangsa anu jadi bapana ngomong kitu teh. Apanya bisa jigancian ku makmum ari wujunya mah atuh nyai. Oh, tayamum pangenten maksud abah teh. Mohon engke we atuh ngantosan sumping palurah. Da abdi mah teterang cara-carana. Bah samiri tibang unggeuk. Nyai, cek bah samiri deui. Anakna bah samiri tibang neuteub. Nyai, ari Allah bakal ngahampura ka abah acawa moalnya. Rarasaan mah geus loba teuing kasalahan abah teh. Bari jeung rada beueus cimata bah samiri mah mangsa ngomong kituna teh. Abah yeuh teu kedah alit manah. Insyaallah dihapunten. Anu penting mah abah leres-leres dina tobatna. Tong waka seueur teuing emutan danget ayeuna mah nya. Supados abah enggal jag-jag deui sapertos bihari. Bah samiri unggut-unggutan anu saterusna mah ukay-ukay merenahkeun punduk kana pangganjel sirahna reup mereumkeun panonna. Sok sanajan lirih kadenge bah samiri teu eureun-eureun ngucap istighfar. Barebei cimata ngalembereh maseuhan pipina. Nempok kitu mah anak nabah samiri oge jadi kabawakeun deui ngecalakeun cimata. Nyai, cek bah samiri beunta deui neuteub ka anakna. Anakna bah samiri tibang ngalieuk. Abah teh ulah waka dibawa ka mayakpak nyai. Abah teh hayang panggih heula jeung secara gos beureum, hayang nganyuhunkeun heula. Isin atuh abah, ngarepotkeun anu gaduh bumi ari lami-lami teuing di dieu mah. Sajabi ti eta, kapanan urang dieu oge teu aya anu uningaeun saha saleresna ari sitergos beureum teh. Tekung sinembal bah samiri tibang unggut-unggutan sarta anu saterusna mah peureum deui neruskeun istighfarna. Marebaina cimata jadi saksi pangakuan diri anu ngarumasakeun bebolokot ku dosa alatan kalalanjuanan teu teuleuman dina kasalahan. Cag urang tunda heula kaayaan bah samiri anu ayeuna aya di imahna Lurah Asep. Ayeuna urang nyaritakeun deui kaayaan di imahna Kang Husna. Mitra-mitra pumiaratup dongeng Mang Guru, waktu terus nyelelek. Kaayaan alam beuki poek. Mangsa wanci geus liwat sareureuh budak. Jang Arisma masih kene uplek di patengahan jeung anu jadi indung bapana. Nya, asa lila-lila teuing kapiuhanana teh. Karunya ka anakna anu awewe ari akang mah cerik wae. Ceuk Kang Husna rutret ka anak pamajikanana. Tayohna mah keur ngobrolkeun bah samiri sarta can nyahon yen kiwari bah samiri teh geus sadar deui. Akang, yeuh, ari panangan anu baruntungna teh kumaha kitu?
cek Nyi Iyam neuteub ka salakina. Geus teu ngaluarkeun getih ayeuna mah Nyai, geus dikocoran getah cau jeung dipopok ku babadotan. Dibengker we ku lalamakan. Ngan karunya ka hareupna we bakal hesena naon da teu biasa teh apanan. Talangas oge nya si tergos beureum teh. Mangsa Nyi Iyam ngomong kitu teh, Jang Aris mah langsung tungkul. Ari perkara eta mah da teuing saha anu salah. Ngan ari ceuk anu nyaksian mah si tergos beureum teh aya di pihak anu bener. Da sababaraha kali nitah tobat ka Mbah Samirina oge. Ngan Mbah Samirina we narajang wae. Oh, ari tos puguh kitu mah Mbah Samirina anu lepat atuh. Geuning eta. Mak, Pak, abdi mah hoyong ngomean bumi. Manitos reod kieu sieun runtuh. Ceuk Jang Aris gancang motong omongan anu jadi indungna. Jiga anu hoream ari kataterusan ngomongkeun perkara si tergos beureum mah. Nya, sing sabar we Riz. Da lain teu hayang Bapak oge. Ngan kanyahoan ku sorangan meureun. Rarah keur ngomean imah. Bisa keneh dahar oge ari pikeun jalema anu kayaanana siga urang mah. Geus alhamdulillah. Teu nemal Jung Jang Aris cengkat sarta gura-giru ngoloyong ka rohangan kamarna. Nyi Iyam jeung Kang Husna tibang silih reret bari gogodeg. Nya samarukna mah Jang Aris teh pundung atawa belik we meureun. Teu lila antarana Jang Aris ngurunyung deui bari ngajingjing kresek kelir hideung. Gek dina tempat diuk anu samemehna. Nyi Iyam jeung Kang Husna mah rada kurang kerung nempo anu keur dikekeuweuk ku anakna teh. Aris, naon eta teh? Ceuk Nyi Iyam neuteub kresek. Tah ieu kanggo modal ngomean bumina. Sok Jang Aris neundeun kresek di hareupeun indung bapana. Sakedapan mah Nyi Iyam jeung Jang Husna malah silih teuteub bari beuki kurang kerung. Panasaran sigana mah antuk nama Kang Husna ngudar tungtung kresek anu ditalikeun. Astagfirullahaladzim. Duit di mana ieu Aris? Aris, maneh ngabangsat? Nepi ka pohara ngararenjagna Nyi Iyam jeung Kang Husna mah mangsa nempo gepokan duit dina eta kresek teh. Aris, jawab sia. Maneh ngabangsat anu saha? Ceuk Kang Husna nyorongot. Astagfirullahaladzim. Nah ari Bapak, manegan pilih pisan awon sangka teh. Pamali atuh ngabangsat mah Pak. Nya ti mana atuh? Da kudu puguh jujutanana duit anu sakieu lobana teh. Nya, sing jujur Aris. Ceuk Nyi Iyam milu nyorongot. Tenang. Sok caralik heula mah sareng bapana. Nyi Iyam jeung Kang Husna anu samemehna ngarasa reuas nepi ka pating korejat. Antuk nama dariuk deui. Sok, jawab sing jujur. Menang ti mana ieu duit teh? Ceuk Kang Husna nepi ka tutunjuk sagala. Kieu mah oge Bapak. Basa wengi mangkukna. Aris teh ngimpen di tepanganku mama guru. Dina impenan teh Aris nangis hoyong ngabantosan emak sareng Bapak ngumean bumi anu tos reod. Saur mama guru teh gali we di walungan kiduleun Tegalan. Didinya aya emas gelempengan heungan oma tong poho ngaluarkeun jakatna. Tah saparantosna ninggal kaayaan bumina Juragan Dramdi di Cilanjung teh. Sakantanan we Aris mangical heula eta emas ka pasar. Tembal Jang Aris ngareka carita sigana mah sakedapan Nyi Iyam jeung Kang Husna tibang silih reret bari pating polohok. Bener eta teh Aris? Antara percaya jeung henteu katempona teh ari Kang Husna mah. Mohon Pak, karunyangeun we panginten mama guru teh. Emasna teh aya 2 gelempeng, anu hiji deui mah disimpen da tadi mah mau ngecal sagelempeng. Cik. Bawa gerak ka dieu emasna. Hayang nempo Bapak mah. Ceuk Kang Husna siga anu panasaran. Jung Jang Aris cengkat koloyong ka kamarna sarta tekung silila oge geus ngurunyung deui. Song sanggeusna diuk mah ngasongkeun kanjut kundang kelir hideung kanu jadi bapana. Nyawe eusina kanjut kundang teh tetela emas gelempengan anu ukuranana kira-kira 2 ramun kolot gedena. Kang Husna jeung Nyi Iyam ngadon pating polohok salila-lila. Akang, ieu mohon, ieu mah sanes emas citakan zaman ayeuna nya Kang. Ceuk Nyi Iyam sanggeusna nalak-nalak eta emas. Nya sigana mah Nyi. Kumaha atuh ayeuna Riz? Nya syukuran we Pak, kadewe hilap jakatna. Kudu ngabejakeun ngajakatan emas meureun mangsa keur masarahkeun jakatna.
Tekedah Pak, cekap kuniat dina lebat manah, da Allah mah langkung uninga. Ari diwartoskeun perkawis anu salaresna mah beleh gujrud Pak. Kareuwas jeung kabungah pagaliwota dina diri Nyi Iam jeung Kang Husna. Ngan geus teu dibarengan ku sangkaan anu teu bener kanu jadi anakna ari ayeuna mah sanggeusna jang Aris satekah pola nerangkeun sagala rupana. Cag tundah heula kaayaan di imah Kang Husna anu keur kebek ku kabungah alatan geus boga modal pikeun ngomean imah. Ayeuna urang samper deui kaayaan Neng Tina dipanganjerkanana Bah Atong. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru dina waktu anu sarua dina combrekna kaayaan peuting di Pileuweungan harita teh Neng Tina keur diuk pahareup-hareup jeung Bah Atong di hiji guha anu hawana nyecep kacida. Sababara obor anu ngadaraplok seuneuna teu daek cicing alatan ketebak angin. Sakejeng deui bakal aya anu jacang. Teu kudu sieun balam jamuannya nyaon. Cek Bah Atong neuteup wanoja geulis anu keur diuk di hareupeunana. Neng Tina tibang ungeuk. Tapi sing ingat, lamun kahayang nyai geus kacumponyan, kudu jajab sadia ka akang. Sok sanajan geus ngahiji jeung lalaki anu jipi kahayangnya. Siga samemehna Neng Tina mah tibang nemalan ku ungeuk. Tina kaayaan kitu ujug-ujug. Buri nyai, jeleg. Nyawe teu lila antarana ujug-ujug aya cahaya beureum anu ngaburi nyai sarta antukna mah ngajanggelek jadi hiji wanoja anu pohara geulisna anu tetela geuning Nyi Mas Sansan. Sok sanajan geus dibejaan yen teu kudu sieun, tapi ari buktina mah Neng Tina oge nepi ka ngarenjag. Da bubuhan kakara ari nyaksian perkara anu sarupa kitu mah. Rek menta deui kakuatan Hatong. Ceuk Nyi Mas Sansan neuteup ka Bah Atong. Lain kuring Nyi Mas. Eta cah wanoja anu eta. Ceuk Bah Atong nunjuk ka Neng Tina. Ret Nyi Mas Sansan neuteup ka Neng Tina ditelek-telek sakeudeung. Kakara ayeuna aya manusia bikangna anu hayang kakuatan ti aing. Kojeng Kang, Nyi Mas Sansan ngadeuketan Neng Tina. Siga anu disirep Neng Tina langsung nangtung. Leungeun katuhu Nyi Mas Sansan dipake mulak-malik beungeut Neng Tina. Siga nu hayang leuwih sidik kana keuretan beungeutna. Nyeh Nyi Mas Sansan suraseri siga anu bungah sarta siga anu langsung resepeun bae ka Neng Tina teh. Hayang ilmu naon anjeun teh? Hayang kasakden jeung ilmu pelet cenah Nyi Mas. Eta wanoja teh keur kabung buleungan ku hiji jajaka. Malah Bah Atong anu nemalan. Heuk, tapi ngaing rek nurunkeun kekuatan ku cara anu beda. Anjeun kudu milu ka tempat ngaing. Milu ka tempat nyai? Ceuk Bah Atong nepi ka ngarenjag. Heeh, kumaha daek? Nyi Mas Sansan beuki seukeut neuteub Neng Tina. Neng Tina gancang nemalan ku ungeuk. Patekadanana siga anu geus pohara buleudna sarta siga anu geus kagok asong. Sok sanajan rek kumaha bae pibalu kareunana. Buri nyai, les. Dina tungtung seurina, jirim Nyi Mas Sansan jeung Neng Tina ngeles taya pisan tabakna. Hajuh, palem. Bah Atong nepi ka nepak tarang, tayohna mah ngarasa berat alatan kudu papisah jeung Neng Tina. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru, lumayan lila Bah Atong hulang-hulang sorangan nepi ka antuk nama ngurunyung si Jolad ka eta guha. Rada kurang kerung si Jolad oge mangsa nempo Bah Atong anu ngan ukur sorangan teh. Wah, ari si Tina ka mana bah? Geus datang acan Nyi Mas Sansan teh. Dari si dugulna mah geus dilebok. Ceuk si Jolad. Anu tayohna mah diparentah pikeun nganterkeun wadal ka talaga. Awah euy. Si pelem digubuk ku Nyi Mas Sansan. Ceuk Bah Atong nembongkeun ka kuciwa. Wah, dilebok bah. Lain, rek dibere kakuatan. Ngan cenah mah rek ku cara anu beja. Beda kumaha bah? Nyateuing atuh Jolad. Wah,
atukeun bae we ari geus puguh mah bah. Lainkeun bae sia teh koplok. Sieun lila aing sono kasih pelem. Malah nyengir sia teh bebal. Cek Baatong siga anu pohara keheuleunaana. Langsung cicing si Jolad oge ari geus disentak kitu mah. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, ari Neng Tina harita teh geus aya di dasar talaga nuturkeun lengkah Nyimas Sansan anu leumpang panghareupna. Nepi ka puluhak polohok Neng Tina mah mangsa nempo kaayaan di eta patempatan teh sabab sakitu garenaheun tur pohara pikabataheunana. Di hareupeunana ka tembong hiji wangunan gedong anu pohara agrengna dipapaes ku endahna patamanan. Aneh asa di darat bae karasana teh. Sok padahal mah Neng Tina oge nyaksian sorangan dirina dibawa ancrub kana talaga. "Hayu, asup Tina!" Ceuk Nyimas Sansan mangsa geus mukakeun panto gedong. Geus wawanohan sigana mah Nyimas Sansan jeung Neng Tina teh. Neng Tina tibang ungeuk bus nuturkeun Nyimas Sansan beuki molohok deui bae Neng Tina mah sanggeusna aya di jero eta gedong teh. Sabab kaayaanana pohara garenaheunana pakakas imah kawilang lengkap siga umumna di alam manusia. Timimiti kursi nepi ka lomari tur parabot anu liana kulkas jeung mesin cuci we anu eueuh teh dabubuhan acan jamana. Gek Nyimas Sansan dina kursi busa, Neng Tina oge gancang nurutan. "Anjeun betah teh di dieu Tina?" tanya Nyimas Sansan dibarengan muterkeun panempona ka sakurelengan eta rohangan. Neng Tina nemalan ku ungeuk. "Alus ari betah mah disembat ayeuna anjeun rek dipulung anakku kaula sabab geus lila kaula hayang boga batur awewe teh. Kaula rek nurunkeun sakabeh ilmu jeung kekuatan anu jauh leuwih luhung batan si Hatong jeung anu jadi buridna." "Hatur nuhun pisan Nyai," ceuk Neng Tina siga anu bunga. "Heueuh, disembat ayeuna anjeun kudu nyebut Bunda Ratu ka kaula." "Mangga Bunda Ratu." Alus Tina alus." Teras pada iraha ngawitan ngagembleng abdi teh Bunda Ratu," ceuk Neng Tina siga anu geus teu sabar. "Reureuh heula we ayeuna mah sare sing tibra tuh di rohangan anu itu," ceuk Nyimas Sansan nunjuk panto hiji rohangan. Neng Tina tibang ungeuk sanggeus amitan mah gura-giru bae ngoloyong ka rohangan anu cikene dituduhkeun ku Nyimas Sansan. Pikeun anu kasakitu kalina Neng Tina nepi ka puluhak polohok deui sabab di eta rohangan teh pohara pisan geunaheunana. Kasur kandel anu katembongna pohara empukna ditilaman ku spray sutra kelir bodas ku lambu anu sarua bodasna jadi papaes anu niungan ranjang. Sababaraha kembang eros beureum anu keur meujeuhna laligar ngajumpluk dina hiji guci anu gucina dipapaes ku meulitna ukiran oray sanca. Pajengkang Neng Tina ngadeuketan ranjang sarta anu saterusna mah ngagolerkeun awakna. Nyeh Neng Tina seuri sorangan. "Dagoan wawales ti aing Atong, sia oge Jolad," gerendengna Neng Tina kalayan sorot mata anu dumadakan si lalatuan. Lumayan lila Neng Tina ngadon hulang-hulang heula bari lalangkarakan nepi ka entukna teu karasa kasarean. Di luareun eta kamar Nyimas Sansan anu tetela nempokeun tina panto anu melenge unggut-unggutan sarta nembongkeun paroman anu marahmai mangsa nempo Neng Tina anu harita geus ngagebra. "Ye, cageuk heula nya hei."
Thank you.